Hari mana naonan eta? Kedul ka masjid galak kasalaki molotot kasalaki ese sholat puasa oge hese kusadaya nama cik raos mana nikmat mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh cik ngeunah mana saya tak pendek asup kabeh singkat padat balik mawa tuhnya ilmu ieu makan luar. Astagfirullah 2 jam siap 3 jam siap leres iya siap 3 jam sampai ke jam 12 jam 1 cak siang lamun jam 1 geus baralik dabi marek kuih sakedap deui pertama bikin ketika masuk dari harengosan saming deui tapi itu siapa kader sebagai kanjuran kita budaya ini semangat bukan mereka hari-hari astagfirullahaladzim ayah lu gak pilih bukan kader saja ayah saya pilih sakurang di pasihan 100.000 pulang seorang Ustaz tidak sayang 100.000 berarti lomba duit cik salah bukanya bawa duit berarti kurang pilihnya ayah 200 Ustaz oh ya tepuk tangan untuk Pak Kades doakan Pak Kades yang membeli amin saat kita pilih Pak Kades bagi apa itu Pak Ustaz oh bagi obat ya siap emak anu ujung alhamdulillah anu kaduana janda ya si kuningan eta namina janda eta ada semuanya alhamdulillah emak sarang itu janda Ades silakan bagi 2 nah itu kapanitianya nah anu kami dari emak ya sarang ikut tuh saha dipekar itu teh 1 2 3 kurang kali kan katilu nasi teteh tuh lupa kau kaitan dengan tuh ayo asal gedung hijau buaan mana Pak Kades hatur umum ayo nengok aja Pak Kades disalamin dari kepala desa sama wotna waduh untuk Pak Kades kaguhung aing terbalik tiru tuh bagi 2 100.000 dipoker alhamdulillah cicit-cicit lah sadayana iya mana ditakolan sadayana salatullah salamullah
sadayana. Sadayana ibu-ibu kararit nanti aya sawe. Barokah Bapak Hadis, Bapak RW kalau siap-siap pokoknya Bapak RW ya. Sabab anu paling bahaya RW zaman ayeuna ngabagikeun PKH kita dulur-dulurna jeung luaran. Anu teu wauh mah teu dibarere. Eta mah RW di Garut. Anu di dia mah insyaallah darah-darah jalan. Makana urang panggil ke sarua. Urang nyawe Pak RW mah sakurangna 500.000. Alhamdulillah. Oh, semata dengan kitu mah maca sholawat teh, makana urang singker sak maca sholawat. Makana tingalian tah dina takbirul kaul. Aya nu ngingatkeun kieu mah saur Kanjeng Nabi teh, ieu pahalana maca sholawat teh sagede-gede gunung, gedena teh. Sagede-gede gunung geuningan anu maca sholawat pahalana teh. Aya sahabat anu ngacung ya Rasul, pahala eta dugikeun saageng-ageng gunung kitu, kanggo nu musuh eta teh anu serius. Saur Kanjeng Rasulullah lain. Eta teh sagede-gede gunung teh anu maca sholawatna bari heureun, bari ngisikan, bari nyau, bari tatakolan, bari hadroh di babarudak. Eta teh sagede-gede gunung pahalana. Tah keur anu serius maca sholawatna tepikeun ka nyurucut cai panona, bakat ku sono ka Kanjeng Rasul, bakat ku cinta ka Kanjeng Rasul. Teu aya anu uninga sagede kumaha eta badakna pahala anu Allah anu uninga. Geuningan kitu makana kedah kersa maca sholawat. Bias ku abdi di pasihan rahasia mah. Cik pada naros nah rido caroget nyalung nah ayo nyebut oh rido aduh namun mas kaduh rido caroget nyalung saha ibu-ibu anu rido caroget nyalung ke ayah tiga namanya leres mah iya mah anu diri na masa terido caroge nyanu punten emak osok nyanu di bumi osok ngaliwat nah dina Magicom atau napi dina kastrol mangga eta mah bade dina kastrol bade dina seeng bade dina Magicom bebas tapi punten dina nalika eta sangu nuju menggotrok tahu menggotrok nuju menggolak punten eta dibuka heula tutupna nyana cai sacangeun dibacakeun sholawat 4 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 4 kali mah sabar kali 4 kali terus atos maca sholawat 4 kali lebetkeun eta kana sangu anu nuju menggotrok nuju menggolak ya omat tutupan deui tong teu ditutupan deui tos punten mah salah sawios barokahna setiap mah upami nyangu menanak nasi sapertos kitu di saat menggotrok eta dibacakeun sholawat 4 kali terus caina diasupkeun dina nalika caroge aya niat hayang nyanu niat arek nyeleweng barokah tina sholawat manu diawas eta kana nasi setiap arek niat cenah nyanu anu kabayang jeung katingali kabayang eta congcolak panon teh ngan saukur bojoknya lirah kabayang bagona kabayang nyaahna kabayang belana sehingga digerakkeun ku Allah jadi teu niat atuh bade ngaos kitu bade
sabaraha kali maca sholawatna nuju naon nuju menggolan sabaraha kali maca sholawatna kali adik sing emot siap sadayana siap dongeng anu kedua bios mendongeng lagi ma aya 4 malaikat sumping ka Kanjeng Rasul Pak RW yo aya malaikat 4 sumping ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil. Malaikat Jibril nyangan kieu ya Muhammad lamun mah umat anjeun anu aya di Cinunuk ieu kampung Cikurui. Hah? Nya eta. Nya wik. Cikurui. Lamun mah aya umat anjeun di kampung Cikurui maca sholawat 10 kali sabaraha mah? Sadinten sawengi maca sholawat 10 kali saur malaikat Jibril kami engke di akhirat arek nuntun eta umat anjeun Muhammad ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Alhamdulillah. Malaikat anu kadua Mikail lamun mah aya umat anjeun di kampung Cikurui maca sholawat istiqomah unggal poe 10 kali kami arek merek minum di akhirat tina talaga Kausar mah talaga Sausar tong boboraah sacangkir cacak-cacak sakacak asup kana lamai ieu dileueut engke di akhirat 1000 tahun lilakna samiliar tahun lilakna moal pernah ngasaan haus teu jeung lapar barokah naleukeut talaga kau tah keur anu istiqomah unggal dinten sabaraha kali 10 kali bakal dibere ngaleukeut tina talaga Kausar ku malaikat Mikail. Malaikat anu katilu Jibril, Mikail, Israfil. Ya Muhammad lamun aya umat anjeun di kampung Cikurui maca sholawat 10 kali unggal poe kami arek sujud di payunan Allah moal wae diangkat ieu sirah sakutung Allah can mere hampura. Malaikat anu katilu malaikat anu kaopat Ijroil ya Muhammad lamun umat anjeun di mana wae ayana termasuk di kampung Cikurui sanajan nunut istiqomah unggal poe 10 kali kami arek nyakut ruhna eta jalma seperti nyakut ruhna para nabi sareng para rasul. Hoyong jika kitu hoyong. Mudah-mudahan urang tiasa istiqomah maca sholawat unggal dinten 10 kali. Itu sanajan bari ngorong. Aya ngorong harus istiqomah mah ku malaikat dicabut ruhna sanajan bari ngorong seperti nyabut ruhna para nabi jeung rasul. Itu mah mudah-mudahan atuh urang sadaya teh dicabut teh juga para nabi jeung para rasul. Amin. Nikmat kacida komo anu getol ka pangajian mah komo anu kersa sedekah mah jiga Pak RW jiga Pak kepala desa tadi mah dina nalika dicabut ruhna teh ieu. Halo Pak, halo dina nalika dicabut ruh malaikat teh mah lain hiji Ijroil hungkul jeung bala tentara asing horeng. Di saat arek dicabut belah katuhu tina palih tangan ieu leungeun teh ngomong pangwawanian Syah Ijroil nyabut ruhna ieu jalma aing nu jadi saksina ieu jalma pernah sedekah kitu Pak Kepala Desa anu sae nu sok daek sedekah nolak awakna kudu dicabut ruhna lumpat eta malaikat ka belah kencan
dicabut ruhna teu belah kenca pandangan belah kenca mah sarua ngabela ih sia tong wawanianan nyambut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina keur nyodorkeun pasolawatan eta mere sedekah sanajan kapaksa aing senang jadi saksina oke teu jadi dicabut ruhna eta malaikat lumpat maka belah sampeanana rek dicabut ruhna tina belah sukuna sarua nyarita Hijroil tong wawanianan sia nyabut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina ieu suku dilengkapkeun kana tempat pengajian padahal bahkan jadi saksi mere sambutan dina eta pengajian gitu. Makana Pak Kades mun aya pengajian engke mah bisi dititah nyawer tong datang tapi hadir wae eta sukuna bakal jadi saksi ieu aing jadi saksi ini kana tempat pengajian gitu eta malaikat bingung lumpat kana belah mastakana kabeh mulut mah ngomong ieu mulut jadi saksi coli jadi saksi panon jadi saksi saur dina surat Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa itu Pak Kades ieu leungeut jadi saksi suku jadi saksi kabeh anak naromong kecuali ieu mulut jadi saksi sehingga malaikat eta bingung Bu Jibril sumpi ngabeberkeun janjana anu belah katuhu tuh sia pitempakeun sia ayana dina surga Hijroil bari nengongkeun dina dampaleunna kalimat la ilaha illallah anu ngantunkeun teh mah melengeh bari ningali ka belah katuhu tempatna di surga bari ngucapkeun la ilaha illallah tah kitu barokah ngaji teh makana entong teduh ieu mah aya pengumuman dijieun pangpret diumumkeun ku RT jeung RW bahkan kepala desana oge hadir anger we anu teu datang mah harore nah pasti we aku babaturan mah hayu euy urang gapleh ini mah saha RW dan ieu gitu oh Pak RW nanti kamana Pak RW si goreng itu ini kape kalakah ini kaimaran alhamdulillah RW di dia mah soleh aya di wilayah ieu anu keneh masih keneh gapleh aya alhamdulillah mah yo Pak RW dan dikersakeun lamun di hiji wilayah sok masih keneh aya anu gapleh da aman duka teuing da gapleh teh tengah bunyi bari ngarona eta malah genep punaran mun aya bangsa rek kaliwat tebal teuliskeun punaran eta paehan pencit lamun teu paehan pasti pencit eta malah genep punaran pasti mun kitu we makana lamun keneh aya anu masih keneh gapleh di wilayah ieu urang doakeun sing engal-engal mun eta salah tega ngadoakeun modal sing engal-engal mohon ampun tega we ngadoakeun modal ka tukang gapleh Uyos mah alhamdulillah aman wilayah daripada mayar ada tukang ngarona mahalnya mending keneh sok galakkeun tiap teras goana rapleh tadinya lain lah uyos teh naon eta teh ngan pemujung ari kana gapleh sumanget ari ka masjid teh sumanget ketahin
kedah imbang senajan tos aya nu heuai ulah ditu untung nu heuaina geulis lamun ini langsung billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi tah itu wayahna atuh ka masjid oge singkat tol di dieu mah RT na soleh RW na soleh Pak Kepala Desa na ge soleh alhamdulillah teu karaos geuningan bade setengah sajam satengah hah madang MOU na sareng Pak RW sareng panitia teh saja ari ieu sesana eta saha nu tanggung jawab Pak RW hak sia RW kudu tanggung jawab ieu abah tos mak punten ieu teh judulna teh naon cenah hah tabligh akbar mawas diri pikeun meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi sangkan hirup pinuku hikmah manfaat sareng barokah atos eta muludan biasa tinggal dongeng bios punten konsentrasi sadayana mah punten pisan ieu teh judulna teh muludan supaya penuh hikmah jeung barokah di Kuningan aya hiji kulawargi masantrenkeun murang kalihna kaditu ka Madura ka Mama Bangkalan saena Khalil singkat cerita eta kulawarga sumping di pasantren ditampi ku Mama Bangkalan pangarsa Pak Haji Yayan yo saur Mama Bangkalan euy ditarima masantren ieu budak sing betah ngaji di dieu ulah waka hayang bal sing betah ngaji di dieu jik ayeuna mah kurus we heula doma sing lalin wih deui Ibu Rama sareng anu ngajajak teh arwih deui ka kuduna saatos 10 tahun ramana peryogi masyarakat ku ilmu masyarakat teh perlu rarakatan salat anu bener rarakatan salat anu bener cara muamalah anu bener ibadah teh kudu jeung ilmuna da saur Kanjeng Nabi teh lamun ibadah atawa amal teu jeung ilmuna mardudatun la tubahu ditolak moal ditarima toh 10 tahun budak teh jiga nama geus bener ngajina cukup jiga nama keur ngabimbing masyarakat di dieu dijemput ka Madura singkat cerita tepang sareng Mama Bangkalan seuna Khalil sauramana mama hapunten abi kumawanku murang kali teh manawi diwidian bade dicanakui masyarakat ini tuh peryogi ku ilmu saha cenah euy ngaran budak teh saur Mama Bangkalan pangasa sauramana sobari Mama Bangkalan rewas lah salila ieu asa can pernah ngawuru jangan can pernah ngadenge aya budak ngaran santri ngaranna sobari saur Mama Bangkalan asa can pernah ngawuru euy ngaran budak sobari jiga nama lain ka dieu ngajina sauramana mama bojo abdi jadi saksina ieu wargi-wargi abdi jadi saksina nalika ngajajak ayeuna oge ngiring ngajemput ngiring deui saksina saur Mama Bangkalan atuh cenah da aing macan pernah ngawuru jeung eueuh di dieu ngaran budak sobari ceurik Ibu Rama cik atuh cenah panggil lurah santrina tingali catatan santrina ditingali catatan santri eueuh ngaran sobari beuki ceurik Ibu jeung Ramana telami pangarsa sumping santri anu sanes ngaharewos ka Mama Bangkalan mama asa emut kapung kurnatos lagi aya nu nitipkeun naos ka dieu aya santri duka saha namana tapi datara ngaos ngadon aya di leuweung pakaweana teh nanaonan cenah di leuweung saur Mama Bangkalan ngangondoma alah sia cik
serukan sedang gero ka dieu dicana mah di geroan eta santri nya anu santri anu gondrong tos gondrong salila raksukanana tos kucel tapi bersih singkat cerita sumping ka pasantren gorowok indung jeung bapakna ngagorowok bapak geuningan ieu murah kali abdi teh saur mama bangkal alah sia geuningan ieu urang teh ujang kasep mangacali ka dieu ujang salah kakasih sobari mama anu sia heueuh ieu urang ari ujangna antara ngaji da saur mama kapungkur dan hati itu aing ngomong kumaha baheula saur mama sing betah di dieu ditarima ngaji entong hayang wakabal ji ayeuna mah urus doma sing lali saur mama atosnya ngam kitu henteu nya ngam geus ngangon buru balik ka dieu ngaji geus ngarit buru balik ngaji mama teh nya ngam kitu alah sia sabaraha lila ujang senang hidup ngangon doma di ditu mana wiku pamit telepat 10 tahun alah sih 10 tahun mah lamun ngasantren sapinah mah apal Fatul Muin mah apal ya iya mah teu ngaji alif-alifan acan salamar kitab teu ngaji acan kalah ka ngangon doma ceuk bahasa Jawa doma teh wentus enten tiang Jawi teu mriki enten sinten teu mriki tiang Jawi enten Jawine pun niku teu bumen oh jamana kuwin dah ngapa nah lek basa Jawane domba niku wedhus makana mama sobari terkenal dengan mama Ciwedhus pasantren oge namina pasantren Ciwedhus dan di ditu di Bangkalana kalakah ngangon wedhus punten lajengkeun Pak punten mama Bangkalan ruas alah sia inung bapana nitah masantren sudah ngerti ilmu agama ieu teh ngaji acan kalakah ngangon wedhus mama Bangkalan ngahulang geus atuh kieu we ieu mah keputusan mah bapak atong wakauih ayeuna antosan hidup heula sawengi mah enjing bada duha kempel deui di madrasah singkat cerita enjing kempel mama Bangkalan nyanak samuk cai geus ieu mah keputusan mana ujang sobari mangga ka dieu sok asaan ieu cai lamun ku hidup karasana ieu amis di alhamdulillah hidup bisa balik ayeuna keneh jeung inung bapak hidup tapi hampura lamun ieu cai karasana pangset sia montong mikir hayang balik ayeuna keneh sia ku aing dipeunjit mama Bangkalan bari nyimpen bedog sok inung eta cai inung eta cai di zaman ngaji keur masantren minum cai heran ngaji ka pamumpuk Garut ka Tasik Bandung Bibubak tepikeun ka Cianjur bahkan tepikeun ka Riau abina tepikeun ka Batam disuguhan cai heran da geuning dina cai heran teh terkenal ku barokah sabab cai heran mah cai murah benar RW si RW ka aing mere cai murah Gusti ku tega-tega tiba heula cai murah cai murah aya oge ieu cai bodas kalahkah susu nini kusabab dipaksa ku mama Bangkalan uyup sia eta ujang cai diuyup eta cai saur mama Bangkalan kumaha ujang karasa eta cai mama sobari rewas lamun amis alhamdulillah bisa uih tapi sia lamun eta karasana pangset gontong mikir hayang balik ayeuna keneh sia dipencit ku aing lamun pangset sing horeng karasana teh pangset
luas mama Bangkalan bak mama Sobari ari nyebut amis yeun bohong ari nyebut pangset bakal dipun kumaha sia jangkarasana eta cai pangset mama geus bosen hidup sia inum sakali deui diinum eta sakali deui sanajan eueuh cai kopi anger cai eta Pak RW teu ngarti-ngarti maksudna teh eta teh hayang cai kopi aduh RW teu ngarti manehanana mah nguyuk cai kopi tapi kita RW Gusti RW kutung teuing saur mama Bangkalan inum sia buruh eta sakali deui kudu inum si kopi na cikarang diinum deui eta cai herang amis eueuh pangset saur mama Bangkalan ka mama Sobari nuju alit kumaha sia jangkarasan eta cai ari nyebut amis sieun bohong ari nyebut pangset sieun dipencit kumaha sia jangkarasana kalau ngebedeg maneh ngomong pak naon sia jeung ku pak pangset sing horeng mama Bangkalan teh nyiuk cai laut atuh di zaman Firaun dan oge cai laut mapan pangset eta mama Bangkalan ngangkat masak bedog geus bosen hirup sia geus ayeuna keputusan terakhir sok-sok kudu inum eta cai cai kopi anu canda hargas diangkat eta bedog dipesan buru eta inum eta cai sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi kedatangan Cikopi RW na cicing wah si RW kuning ayeuna aduh sia aya keputusan anu terakhir wayahna eta cai inum mama Sobari alit tuan tunggaleueut eta cai berapa eta mama Sobari kalaka ngagabrug ka mama Bangkalan bari modorkeun rastakana mama mangga nyangakeun sadaya aku dari pangset mah mama pangset kedah dikumahakeun mangga abdi ridho lillahi ta'ala sadaya-daya mangga beuheung teu-teukeun digoro-gorokeun mangga mama sadaya-daya dari pangset mah pangset kumaha eta saur mama Bangkalan geus sia kasep ngaji jeung aing mah 10 tahun geus sakitu amis jeung pangset berat sia ayeuna balik jeung inung bapa aing ridho ka sia eta mahal nama ridho guru berat sia tepikeun ilmu lamun amis usia wayahna tepikeun amis ka masyarakat lamun pangset wayahna tepikeun usia pangset lamun pait tepikeun usia pait sanajan gadog dina beuheung sia ngancam
pangset mah tepikeun pangset, lamun pait mah tepikeun sia pait, sanajan bedog dina beuheung tong wani-wani ngarubah jadi wayahna sia haram mah tepikeun haram montong dihalalkeun, tepikeun sia bang emok mah tetep haram. Gadong sareuli wayahna ku sia tepikeun ari pangset montong dirubah jadi amis, sanajan sia gadong dina beuheung maneh tepikeun haram mah haram montong dihalalkeun, bang emok mah haram. Aya di dia anu bang emok aya ada katingali ku abi anu sok kana bang emok mah ieu urang sok nyengsor geus diomekeun da katingali biasana ieu anu kana bang emok sok hararejo tapi itu di dia mah aman ya aman beral siah tepikeun lamun amis tepikeun amis lamun pangset tepikeun pangset 10 tahun ngaji mama sobari ngan amis jeung pangset oh ya mangol itu geuningan mata sia wayahna yeuh tepikeun haram tong dihalalkeun yeuh haram sia angkatna di dieu lamun anu sok imaman punten anu sok imaman sok kudut di kopi saha di dia anu sok imaman saha masih kena kudut haji aya anu sok kudut haram sia ti mimiti ayeuna mah anu imaman masih kena kudut temenan kopi lagi hideung ngarekan rukun kai haram sia anu masih kena imaman di dia osok imaman masih kena kudut kudut teh paneman heun maknya bari imaman bari kudut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin anu kitu paneman heula kudut rakit biasana lamun merek kopi mah jeung kur di mana-mana kopi mah sok bari merek kadamu gitu kadamu dewek mah moal kalian deui aduh nah numpai ke imak bersuki tapi lumayan magnum meter suki aduh ieu teh mereka RW teh acan di Pak Kades acan di Pak Kades oh Pak Kades sengatahnya aja awas ya kalau Pak Kades lamun teu benar disumpah seunang nyatu lajengkeun mah punten pisan mah eta barokah khidmat mama sobari 10 tahun ngangon jeung sapalih kaul 12 tahun da perjalanan leuwih teh aya suluk deui mah nah keun eta mah dugi ka kuningan kumaha mama sobari mah luar biasa. Setiap muka kita biar jadi bisa baca, muka kita biar jadi bisa baca, jadi bisa baca cerdas, sehingga punya santri anu punyul sajawa barat,
santrina seueur tapi aya 4 santri anu punyul terkenal kawalianana. Kahiji Mama Keresek Garut, cung di dia gaduh nasab jalurna ilmu ka Mama Keresek Garut, anu kantos di Sadang Garut di Riyadul Alfiyah pasti nasabna bakal nyambung ka Mama Keresek Garut. Anu kaduana Mama Banjar, cung di dia anu parantos atanapi gaduh nasab ilmu ka Mama Banjar. Anu katiluna saha Mama Kudang Kasih, saha anu nyambung nasab ilmuna ka Mama Kudang Kasih. Anu kaopatna saha Mama Cimangu Tasih. Mama Cimangu Tasih teh gaduh murid anu gentur di Cianjur. Kumaha beunyeulna anu gentur dugikeun Soeharto saat harita ngan hiji-hijina ulama anu ngadeprak lamun mayunan. Soeharto mah ngadeprak lamun mayunan anu gentur. Masyaallah. Dugikeun ka kitu. Naon eta teh kadongeng eta ieu mah bab guru dan cacak-cacak ngamuliakeun ulama, cacak-cacak khidmat kanu jadi guru ku Allah dimuliakeun hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhirat. Homo atuh lamun ngamuliakeun Kanjeng Rasul kitu pangarsa. Makana kadek mah ieu entong jauh ti ustad. Leres mah entong pernah jauh di mana? Di ustad. Punten. Saya di zaman ada umat yafiruna minal ulama wal fuqaha. Hiji masa bakal jararauh di ulama jeung ahli fikih ibadahna teh teu make ulama jeung ahli fikih. Bakal ditumibakeun ka eta kaum tilu perkara mah dicabut barokah rezekina. Sanajan gajinya 100 juta samiliar lamun ngamusuhan ulama munggeukeun jeung ulama jeung ahli fikih punten mawa karep sorangan hirupna moal barokah rezekina. Gede mah gede bea budak dipake kulit. Kalau kan dipake hura-hura ku pamajikanana adoran kan itu kadu bea teu barokah. Anu kaduana lamun jauh ti ulama jeung ahli fikih mah bakal dibere pamimpin anu teu adil. Kane anu bahayana tu katilu yakhruju minad dunya bi ghairi iman mautna moal mawa kaimanan naudzubil urang mah hidup teh moal bisa jauh ti ustad kane tong jauh ti ustad. Lamun arek syukuran 4 bulan eta patiwangan syukuran 4 bulan sumping ka saha? Kaus. Syukuran 7 bulan sumping ka saha? Aya anu maot sumping ka saha? Muragkeun sumping ka saha? Tahlilan dipimpin ku saha? Penting kocak dengek minta cai ka saha? Penting kocak dengek arek ngajuru sumping ka saha? Bang Haji aya daek teu ngarajian. Naon? Bisa ieu. Berarti lurah can Pak kepala desa aja. Atuh malin ruku pokoke teu deueuh korek. Awewe hadiayan naik ngarajian kakara aing seumur-umur ngaji aya ustad naik ngarajian da biasa nage lamun ngajuru mah kabin tapi tadi ku sabab aya nu ngagorowo ngajuru oge ka ustad wayang na ustad aya nama ka ustad Yayan tapi bingung eta ustad Yayan arek ngarajian kumaha ada cina we harupan arek ngajuru tempo ieu aduh nah can keluar ini saja doa kudu dibacakeun meureun doana bismillahirrahmanirrahim purpun tinggal kumulan arek tunggal sia tunduk ari tangan sia depa ka sima pangawasai sima aing sima mau neuleuh aing siga mau dihantam sia aing orang keluar masih aduh eta
Ustaz Yayan salah ngamacakeun jam jawokan, maca di jam jawokan anu lain. Ong kata ong titi ong yang tai ong sret. Ong sret. Aduh, nah salah cenah ieu. Esrepeten aing meletet hayang nen. Aduh, sapoe jam jawokan ku Ustaz Yayan eta orok anger teu kaluar. Bingung eta Ustaz Yayan. Beureum ajeuna maca Yasin. Aduh, pas beuntak reuas Ustaz Yayan. Astagfirullahaladzim. Eta sia geus hidung geuningan katingali. Meureun kaluarna kudu dibantuan dibantuan Ustaz Yayan. Gorowok eta anu ngajungna gorowok Ustaz Yayan. Sugan teh sirah budak sing goreng teh. Laju rumah nonton ke Ustaz Yayan. Di sini bantot. Saya tak. Cila kalau mengaju ke Ustaz. Ayo si orang teh kuningan eta. Sugan teh sirah budak beureum deui. Kang Haji Yayan beureum deui. Gusti cilaka abdi. Nah, anak budak teh sakawat beureum. Beureum di tempat. Ustaz Yayan ge Kang Haji, naon jeung didinya wae ieu cenah ngadaguan orok can kaluar. Cenah orok mah terus kitu. Teu apaleun kaluar nasi goreng lila teuing meureun ka sarean. Nah, tadi itu cenah ilha kaluarna diting. Nah, cenah ari eta naon nu hideung eta mah. Kanan jenggut. Ya makanya iya rek. Kamana we aing ngaji mah. Oh. Ya, makanya arek ngabakar mah mapayan di kudu dah heula sing bersih bisi disangka. Bisa disangka silaturahmi. Tapi Pak, pernah ngaji mah bahas. Oh sama. Tapi kamana tadi ngaji? Mau. Selamat menyaksikan. Oh, kita kopi. Tah, RW siadengekeun. Wakca tadi geus perjanjian. Lamun amis jig geurapa? Aing berarti dititah barang. Aing ngaji seumur umur kakara ajaman ayeuna di tempat ieu Ciburu dititah balik. Geus wakca tadi lamun amis jig geurapa? Muhun dititah balik. Nuhun mak abdi teh geus sajam satengah arek 2 jam. Geus nuhun da tadi perjanjian lamun amis jig geurapa? Alhamdulillah hapunten kasuhun. Boh pilih abi lepat nyarios di wewengkon ieu bade dihapunten. Bade punung mah. Bade beling mah. Serius kompak sadayana ibu-ibu jeung bapak-bapak ngajawab. Bade nyeuseul mah. Bisi abi lepat nyarios lepat bahasan bade amak moal. Bade punung moal. Bade mahanan. Mahanan semua. Heng ayeuna mah euy, zaman razia teh lain urang puting di ayeuna mah aya razia mah polisi teh. Hiji waktu abi balik ngaji, prit aya polisi ke pinggir. Pak saya
sakti nggak percaya dipariksa mah. Panto hareup dibuka pantat tukang dibuka kabeh digaranah dipariksaan. Pas muka bagasi aya tukang, aya dus, aya cau, aya beas, aya ranginang, aya opak, aya bolu, aya kue. Cuk eta polisi, oh bener Pak Ustad teh seuna balik ngan. Salamat Pak Ustad aya buktina. Tuh sabab aya naon cenah tadi? Aya berangkat tah panitia di dieu tong nyiksa kadewe. Daripada saya ditewa ku polisi ke di perjalanan mending geuleuh ke panitia. Jadi balik dulu mawa berangkat. Aduh, alhamdulillah. Hapunten rasul sadayana sanes pikiran sono bahasan mah seueur ieu teh ngan bade ditutup ku abdi bios-bios. Punten pisan ieu bagja keur anu masuk muludan. Sahur Sayyidina Abu Bakar man ampa qadir haman ala maulidi atawa ala qiraati maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan rofiqi fil jannah sing saha jalma anu iuran anu ngimpakeun hartana sanajan sadirham sanajan saperak dua perak leueur muludan tah dina hasil iuran eta teh dibikeun keur anu macabar janji dibere disedekahkeun keur anu ieu hadrohan dibikeun keur anu pangajian tah saur Sayyidina Abu Bakar kana rofiqi fil jannah bakal bukti ke di akhirat kami anu bakal ngabaturanana di surga amin. Hoyong di baturan ku Sayyidina Abu Bakar hoyong. Mudah-mudahan anu sedekah mingguan kana ieu acara di baturan ku Sayyidina Abu Bakar di surga amin. Alhamdulillah berapa kades pohonya ka amin. Ya, hari-harian di baturan ku Sayyidina Abu Bakar. Anu kaduana saur Sayyidina Umar al-Qoma maulidan Nabiya sallallahu alaihi sing sahaja mah anu ngagungkeun ngamulyakeun kana kalahiranna Kanjeng Rasul saur Sayyidina Umar faqad ahyal Islam maka teman-teman eta jalma teh geus ngahirup-hirup agama Islam. Bagja wilayah ieu masih keneh aya rajaban aya keneh muludannya mudah-mudahan Islam terus nanyeur di wilayah ieu terus hirup di wilayah ieu amin. Saur Sayyidina Umar mah faqat ahyal Islam teman-teman eta teh geus ngahirup-hirup agama Islam amin. Mudah-mudahan wilayah ieu lungsur berkah jeung rahmat Allah amin. Sehingga wilayah ieu murang kalih lungsuranana berkah amin. Soleh sareng solehah amin. Bermanfaat berguna kanggo indung jeung bapakna amin. Bangsa jeung nagara oge agama amin. Atuh si bapa anu dararamal mangga di mana wae damalna sing berkah sagalana ngawujud jadi duit amin. Da mama ayeuna teh waleh duit ya. Mudah-mudahan da tadi oge ngabuktian Pak RW nya di sawer mah warani kabehanana tapi mah da realistis lemah zaman ayeuna mah sagalana ge butuh duit. Kepalanya oge kudu boga duit. Resiko dapur kudu make duit. Jajan kudu make duit. Saragam ngaji kudu make duit. Make kain. Ieu teh saha di dieu. Di wilayah ieu masyarakat ngaji ge sudah duit tapal-tapal wae. Tapi mah nya kudu realistis ayeuna mah sagalana oge nya butuh duit. Sagala bukti ayeuna mah tong pamora akhiru resiko jajan budak biaya budak kabehanana ge peryogi duit. Kamaot-maot ayeuna mah butuh duit. Butuh doa. Astagfirullah. Harwe. Cerikeun nu tariung hejo cenah maot butuh duit. Olah teh maot duit. Butuh doa. Kan tadi teh ngabahas tahlil. Tapi mah dah hukum sagalana ge peryogi duit mah nya.
abi ge jauh ditujuk angan di teang di Jelekong ka dieu asalna ti Garut. Jauh-jauh ditujuk abi ge ka dieu teh datang teh pasti bakal menang. Gusti Pak sia yeuh dengekeun yeuh Bapak-bapak. Sabenerna pamajikan urang teh teu bogoh jeung teu nyaah-nyaah teuing ka soalna anu aya dina pikiranna teh duit. Kadenge teh Pak. Rek diurus wae pamajikan jiga kieu. Oh, mudah-mudahan sing barokah damel caroge di mana wae ya. Sing barokah. Rek gaduh duit rek gaduh henteu keun bae nu penting mah sehat. Penting mah dina tanggungan jeung sakuna aya 10 juta. Amin. Tapi kusadaya namanya hapunten kasuhnya. Bade dihapunten mah. Mudah-mudahan urang teu pandeui kopi di hayang ieu syukuran cenah dikakeun Junatan syukuran mangga. Tah si Abah tah aya di dieu. Abah saha teh Abah Ali? Mana tah nomorna nyonong di Abah Ali sareng Pak Haji Yayan. Aya nomorna. Nya kontak wae pilih aya naon. Bisi aya nu maot tong ka abdi. Ka RW aya nu maot. Usah sudah ieu aya anu usah sudah ieu aya anu laju anu teh nelpon abdi ka RW. Amin Allah. Apa anu kasur lah apunten pisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.